belikan baju, orang teh yang baju anyar, gerapang belikan. Atuh baju teh aing mah mani eueuh pisan baju anyar. Yang baju anyar kumaha tuh? Pan euing geus lagi teu buburu. Bari dipui teh batuk segala kerasa tuh. Ah, pada laki mah kudu kuat mental ngan duit atuh. Bahagiakeun istri teh cenah. Pamelikeun baju mah. Ya tuh ek nungguan iyo si Cebu liwat. Masuk aja Cebu nih dagang baju aralus. Tamaleuheung mayarna unggal minggu 1.000. Lah aing mangerakeun meuli baju teh nganju kalageran batur mati emol sagala meuli baju teh. Tong ting nurutan batur. Yang penting mah meuli we. Baik, ini teh kue naon? Kue kemis. Bagian lagi ke mana? Iya, kue kemis. Lain bagian ka dia tuh ka dusun balong. Oh, kue kemis, aya na teh sana mah. Kalau tuh bagian ka dusun balong. Kan itu? Oh. Iya tuh. Jeung bawara kalapang teh kumaha nya Pak RT make baju naon? Ningali dina grup mah sawarna teh pake acuk gamis warna biru ce. Bece gaduh gamisna. Teh aya damis mah ya. Kumaha nya milarina eta? Jangan ditu eta mangkat. Jang neangan injeun nya. Kemana atuh ce? Neangan injeun teh kan batur ge meureun teh garaduheun, mun gaduheun ngan meureun hiji jeung dianggo. Kumaha tuh ce? Ah tuh sogan wae tambuteunana mah, jang neangan tambutan wae ka ditu aya mah. Bukan atuh hayu ce. Ih, Cebu kalah hayu we ngabududur ka hilir. Pan aing teh meuli. Teh kanjuk tah. Coba. Kalah ge hayu yang ngabududur ka hilir, aing meuli ya. Buat kade. Kenaon, A? Maya. Badan kade ya, Bu. Urang ek milih ya pamajikan yang baju cenah. Jangan halus. Oh, nya heug, dagoan. Kade ya? Kanu ieu kade ya? Cara di. Neng, kuat yo. Saya si Cebu. Ada ya milihan yang baju mah nu kumaha? Mana aya nu alus ya teh? Sok ce ieu tah seueur acuk mah. Reugi nu kumaha we ce acukna? Neangan gamis hideung ieu mah, jang kalapang. Eueuh, teu mawa. Asana mah CF ieu teh gamis hideung teh. Mun bade mah yeuh dituliskeun heula, keson teh dijajakeun ka dieu deui. Abdi ge sakalianna teh mangnya. Tempak lepis ngana yang nu aya pesakan yang dipayun. Sok atuh tuliskeun nya ngan kudu ayang ke burit. Nah, siap. Ieu teh tuluy DP-an 1.000. Heeh, sok tuluy we DP-an 1.000. Mana bayar? Yo DP-na mah 1.000. Sok tuliskeun nya. Atas nama saha ya? Ikok, tapi dibayar aku si kidonya. Iku. Nya teh, Ang. Oh, nyuk. Engke diajabkeun sonteunya. Kudu aya pisan. Tong murid teuing, tong murid. Siap. Di RT maneh aya nama ke baju naon jeung isuk eta Agustusan kalapang. Di RT orang mah ieu euy, cenah mah erek make baju berdi nih kan. Baju berdi na teh nyawa kumaha teuing eta. Rahasia di KRT-an urang mah eta make baju Ultraman, sa RT pokona mah kudu make baju Ultraman cenah. Terus aya kitu bajuna lamun misalna acan, sang neangan we erek dan urang ge can aya. Ayo atuh sang neangan we. Bade ka mananya aja na lacukna. Hidup ka atuh. Itu asa atuh. Oh, Itu. Ya atuh samperkeun. Ya tuh. Iya
ce abi kita tadi nenangan jami ka pendak-pendak bade milarian acuk itu ya. Cih, na milarian acuk naon bari milarian saha jalmi teh? Iya, bade milarian acuk gami kan aya mah ieu teh. Ari aja kalapang bade nganggo acuk naon? Iya teh, ningali dina grup teh kudu pake gamis hideung, ece gaduh teh. Mun gaduh abi nambut sareng ici. Oh, mana bikin nambut pami aya mah cenah. Tegaduh gamis hideung mah pan abi mah kalapang naoge dipiwarang nganggo acuk Barbie. Sami abi gen tegaduh da abi ge kalapang na nganggo acuk Spiderman. Mohon atuh ce maunya bade milarian deui. Pokon ce nuhun. Nah ari si Cebu ka mana? Heuh, geus burit can ka dia acan, nakala ka mana ieu teh lila pisan. Si Cebu ka mana? Ya geus burit teh wae. Hanas geus di DP-an ku aing 1000. Ah, ieu mah. Mang. Ya pesenan. Geus nya DP nama tadi? Geus jeung si Oca. Datang. Cong deuleuh bener ieu. Benar. Oh, atuh nuhnya. Berarti isuk tadi deui salasanya lagi. Heeh, Jung. 1000 ya lain. 1000 biasa. Siap. Nuhun, Mang. Yuk. Batu kido ieu, diajaran. Ujung ajaran mah. Loh, aing mohon ka bagian wayar hungkul. Teh nama menang gamis. Yang menang selempak lepis we sapasang. Jangan masih kok wae nambutnya. Mohon atuh. Jadi bumi kok lagi 3 saha? 3 atuh kiri dia. Oh, ieu contohnya. Ieu teh. Kemana pemajikan sia? Kemana pemajikan? Aya pemajikan mah di jero tuh keur disalin. Ek naon gitu pedari. Ek nambut gamis hideung kami aya mah ieu teh. Aya. Nuhun kangge Agustusan saur Pak RT teh. Kudu gamis hideung cenah meh kompak. Aing ge melaan nganjuk ka si Cebu. Tuh deuleuh si Cebu urang check in deh tuh. Erek mah nganjuk sia. Tuh, tukang kredit. Kang. Ya naon deui, Ceu? Ngangkeruan. Naon? Disamperkeun lah. Pemajikan si Kiro dia nganjuk mah. Gerang nganjuk ya, yang gamis hidung lu. Mun abi ke bade nganjuk kanggo enjing gamis itu aya. Paling jengke jam 5-an meureun. Dijajakeun ka dieu. Manek dituliskeun lah bade mah yeuh. Nah itu tuliskan. Di saha namina Ibu? Abi Ici. Abi Acah. Di namina teh Ici Acah nya. Ulah, engke dijawabkeun we ka buminya. Kap, kade gamisna gamis hideungnya ukuran XXL. Ieu tos dicatetkeun ke di jajakeun nya sonten. Jam aya nanyakeun. Mang, punten ari bumina saha? Ceu Ici jeung Ceu Acah Acah. di paling mananya? Ih dukanya sana beng ngadangu tuh meureun ka Pali Hilir asa kerek ngadangu da. Ya tuh nitip ieu we nitip acuk kanggo sa? Ceu Ici Ceu Ici sareng Ceu Acahnya. Si aya ka dieu Geus aya ka dieu ge pasikeun. Wah, ieu no barang jeung saha ieu jeung dibikeun ka aing nya. Maya di jeung pamajikan aing tuh gamis hideung ge, Bang. Wah, mantap. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Mantap.